kepalanya ngaranna buhun. Ditaruh kita kos gitu. Engke nya nama nyuguh tak ka buhunna. Di mana-mana buah geus buahan henteu meunang ngadar lamun can mawa ka buhun. Di mana panen teu meunang kunyana dipanen bebeja heula ka buhun, hasil panenna engke bere heula buhun karakjana. Pamajikanana dibangsokeunna ka buhun. Besi buhun perlu bangga. Atuh buhunna perlu deui. Kos kitu da buhun eta kos kitu. Ngan teu sambarangan diangkat jadi buhun kudu boga kaistimewaan turun temurun wasiat kasata buhunna teh kos kitu. Nu mata kurang lamun deuk namu ka ditu tah. Bebeja heula ka buhunna aya tamu di mana? Ti anu. Sabaraha urang? Sa anu. Silakeun teh mun cakir ulah. Aya hitung-hitunganana nya di deuleu heula di parimbonna. Teg sa ngaranna pepen. Ulah. Bahaya tah mah. Emang kudu harus itu atuh lauk teh ya. Ulah. Teu aman cenah mah. Lainna naon eta bae bararea kabeh. Atuh buah ge asana-asana cek cenah. Atuh sadar mah hiji. Malingna bisa cenah mah. Sial dah buhun bisa aja sa. Aduh. Aya aturan hebat tentang hitung-hitungna buhun percis jasa. Percis teu meleset teh. Namun di dieu mah di Banten teh Baduy teh naon ngaran-ngaran? Di Citorek ka ditu rawayan Baduy teh. Agamana ge jangan mah lain agama teu boga agama nya mah agama wiwitan. Nabi ge Nabi Adam. Nya mah lain nabi sasaha lain Adam nya mah langsung disebut agama wiwitan. Nah, ilmuna ngaranna pucuk umun, mantaknya nama tilok make sendal, jangan Nabi Adam ge tilok make sendal baheula cek. Tilok make baju ge atuh, baheula mah baju ge kos kali itu tah urang Baduy kos itu tilok make baju sataranjang. Ya Kangjeng Nabi Adam sataranjang baheulana. Encan aya pabrik pamatek man baheula. Encan aya pamatek, can aya tek-trek, can aya tah eta nu teh can aya. sataranjang ini jadon. Paling aya ge dang-daunan dari kadiekeun. Encan aya produksi per harita teh. Daun-daun di hiji-hiji dipake. Baduy teh kunurutan Kangjeng Nabi Adam. Ka mamana embung make sendal, embung make nanaon Adam. Ngaranna agama wiwitan Baduy. Di Arab ge sarua tah, aya Arab Baduy ngaranna Arab. Baheula mah urang sok didongean ku kolot teh Baduy. Salah maca. Beduwi ngaranna urang Arab, urang kolot urang mah. Tah ieu deuk caritakeun urang di Arab aya Arab ngaranna Baduy. Mun cek urang mah ieu teh deuk nyaritakeun kitu rawayan. Teh dina Quran ge aya tah. Dina Quran nyaritakeun Arab rawayan. Ieu ayatna. Masyaallah di Garut aya tah, di Garut ge sarua rawayan sarua. Urang Baduy da Badawi sarua aya sarua. Jawa Tengah aya, Jawa Timur aya. Unggal provinsi aya Baduyan. Tuh. Itu orang Baduy dah orang Baduy rawayan ke Jakarta. Nya bingung pan ke Jakarta. Ini di Jakarta masa kira telok harees urangnya jelema teh nya loba bae. Ira hareesna si jelema nya. Jakarta nya bingung ka urang Jakarta telok harees. Heuy atuh ganti-ganti lain nya bae. Pemikiran apa gitu orang Baduy mah ira harees teh di Jakarta embung aing ngomong ka Jakarta. Masya Allah Baduy eta pohara orang Baduy. Tah ieu Baduy pas gitu jana mah pikiranna kumaha orang Baduy. Tetanggana ngadenge anu ngagedeblug ditanya pan eta keur penting naon ngagedeblug. Oh sarung ragag ngagedeblug pan aya aingan di jerona. Sial Baduy mah goblok. Tidak aku jadi seragam tidak. Edan samping udah diheulakeun. Beres Baduy mah kos gitu. Nah iya Baduy tah pemikiran ada kos gitu cenah mah. Masya Allah Karim. Ya Allah. Aik ojek cenah. Berapa ojek? Talur. Sabaraha urang sorangan ieu mah cenah sorangan naik ojek sabaraha? Atuh, cek tukang ojek teh 50.000. Datang aduh, bayar 25.000. Tadi 50. Kan aya sian gitu. Bagi dua aja sian.
tukang ojek gitu goblok cengkena teh. Tadi ge aing Mun sorangan 50 pada sia. sian ku ari mah. Tukang ojek teu bisa kumaha tuh. Eta baduy teh kos kitu tah. Tah ieu teh caritakeun Arab Baduy, Arab ngaranna. Moal jauh lamun diurang kos kitu tah ngomong-ngomong lagi. Atuh di ditu ge sarua. Arab ge kos kitu tah Baduy ngaranna ge. Ya Allah, ya Rabb. Gimana sama nya naik mobil? Baduy ge kacapean mah tetep naik mobil. Atuh naik mobil jadi ge sarua bae. Bang datang ke Jakarta kan aya lampu merah. Make ngarandeg jepkeun ada. Lampu kos kieu bae kudu ngarandeg. Turun nyana, Pas turun kan hejo deui. ku supir aya gitu. Aing karak turun doang. Cak nyana mah teh kula sok sabarangan ka aing mah cek nyana. Aing kana naon karak turun doang. Geus teu diladenan ku supir geus lo mamang. Baduy itu beres baduy. Ya Allah, ya Rabb. Ieu lah urang nyaritakeun baduy teh kadang-kadang mah urang sebel, kadang-kadang yang seri. Atuh kadang-kadang sebel, kadang-kadang hayang seueur urang ka Baduy mah. Jakos kararitu nya mah. Ngomongna sakeceplukna Haju embung dielehkeun hayang menangnya na bae. haju kumahanya na bae. Eta meuli HP teh apaan? Meuli HP haju eueuh soraan. Mana ya eueuh soraan teh tah, pan eueuh satelit teh. Beli kabeh jeung satelit tah. Aya meuli HP ulah kagok cek nya. Cek nya mah satelit naon beureuh. Aduh, ya baduy. Horenganan urang nyaritakeun baduy di gigireun ku lagi aya baduy. Aduh, ya leuwih parah baduy ieu mah. Ya Allah, ya Rabb. Da ieu nek nyaritakeun Arab Baduy bahasana lain Arab tapi Arab. Al-Arab wa syaddu kufra wa nifaqa. Hari Arab Baduy ay ahlul Badawi. Tigasna Arab ahli Baduy Badawi. Eta teh asyaddu kufra leuwih parah, leuwih saged kakupuranana wa nifaqan jeung nifaqna tibatan min ahlil mudun ahli perkotaan. Ahli kota man nifaqna munafekna biasa bae, kupurna biasa bae, tapi Baduy mah pohara. Emang kunaon gitu? Li jafaihim hiji bedegong keras aya di nyana ngaranna ge urang leuweung. Gol jitobaihim nomor kadua kasar perwatakanana ngaranna ge urang leuweung. Ubudihim min simail Quran an simail Quran jauh kita ngadengekeun Al-Qur'anul Karim teu pernah ngadengekeun Al-Qur'an atuh jauh ngaranna ge urang leuweung Baduy Arab keras hese bae. Urang Baduy Arab teh asyaddu kufra wa nifaqa. Pohara pisan kakufuran jeung kamunafikanana. Sebab karakter kaleuweunganana aya di nyana. Bedegong keras aya di nyana, kasar perwatakan aya di nyana. Jauh kita ngadengekeun urayaan Al-Qur'an aya di nyana. Kumaha luluhna tuh? Ku ari urang deuk dakwah ka mana? Ka Rawayan. Sanu bisa dakwah ka Rawayan? Syekh Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin diutus ku para ulama di Demak, para wali di Demak titah ngagempur Banten. Digempur ku Syekh Syarif Hidayatullah melalui Maulana Hasanuddin, Syekh Maulana Hasanuddin putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah. Meme ngagempur nyana titah tapah heula ke Gunung Sari. Tidinya ternyata horenganan aya di luhur gunung teh patung. Oh, malah aya nu keur tapa panjang. turun hasil tapa Syekh Maulana Hasanuddin teh Berangkat dakwah melalui perang. Alhamdulillah gancang caritana Syekh Maulana Hasanuddin berhasil nundukan Banten.
anu keur dikuasai lain sanagara. Banten teh anu cicing di dinya teh Inggris baheula, Banten teh anu cicing teh di dinya Prancis, Banten teh anu cicing di dinya teh Denmark, nu dicicing dinya Belanda. Urusanana kan RRC, urusan perdagangan. Hasil bumi Banten teh lada, kalapa. Eta kan urusanana urusan dunia perdagangan internasional. Dikirim ti India ka dieu untuk mengembangkan perdagangan. Nah, di samping ngembangkeun dagang, ngembangkeun agama Hindu. Inggris kitu kene ngembangkeun dagang, ngembangkeun agama Kristen. Termasuk Jerman mah kurang ngembangkeun peragamaan ngan sakadar ngembangkeunana perdaganganana eta bae Inggris, Prancis, Portugis. Lain lalagan si Maulana Hasanuddin gempur Banten teh lain yang sakadar Hindu anu aya di Banten, orang luar negeri anu hayang menguasai Banten. Tidinya dengan keistimewaan Syekh Maulana Hasanuddin nyingkir kabeh. Tinggal asli penduduk Banten numbanut, alhamdulillah dijieunlah kerajaan Banten lama. Eta tah Syekh Maulana Hasanuddin nu teu percaya, teu nurut ka Syekh Maulana Hasanuddin, indit itulah ke selatan Baduy. Ninggalkeun Banten Baduy, mantap. Ulah kaget di Banten mah setelah Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja, teu lila jadi rajana tapi dibangun zahiron wa batinan. Titip ka Syekh Maulana Yusuf, dijieunlah masjid, horengana nyieun kerajaan secara batin. Di bawah tanah aya kerajaan di Banten. Ulah kaget di Banten teh lamun urang ngagali tanah di hadapeun tanah aya jalan. Ulah kaget kebelah ditung ge di Banten teh aya istana. Jadi di jero tanah di handap teh aya nagara dikuari masih teh. Ulah kaget. Lamun digali di jero sekian meter ternyata aya jalan deui. Lamun diteruskeun terus kadeuleuh kadeuleuh biasa. Nah, aya kerajaan aya pasar jeung saja mantap loba nu zarah ka Banten leungit. Pernah aya deui urang dieu ge nu leungit. Atuh ku sababaraha poe horeng aya jeung nu ngora teh mah lain deui. Ya Allah. Tinggal lu kolot teh aing hadas ka kiai goblok cenah teh. Orang sia kitu ndogan. Masya Allah. Nah, ini cerita Banten dilanjut ke Syekh Maulana Yusuf, dilanjut ke Mas Mepawin, dilanjut ke Raden Haji, dilanjut ke Syekh Muhammad. Nah, Syekh Muhammad kan dibunuh, encan dititipkeun ieu Banten teh masih status kerajaan ayeuna kesultanan, encan dititipkeun Demak mah selesai. Tetapi Banten mah encan masih berbentuk kerajaan. Ulah kaget lamun urang kadinya manggih raja. Sebab encan dititipkeun encan tumpur Banten mancan. Aya raja secara zahir, aya raja secara batin. Masih kene kuari Banten teh dikuasai ku seorang raja secara batin. Anu nyana ngantorna ka handapeun taneuh. Engke diajak sih malah bajak balik deui. Ajak ayo ka ditu, ayo nges datang ka ditu, aing mah balik nya antepkeun di dinya. Nges kita ka keluargana we matang puluhan. Ji, atuh kula keur leutik baca kabar si ade. Mun ka Banten pastikan dek hadiah. Nah, berangkat urang awas eta pas di kaca-kaca Serang di dinya eta hadiah deui. Engke geus datang ka Banten, kaca-kaca Banten hadiah deui di dinya si hade. Sebab aya nu ngageugeus tadi dinya 3 urang datang ka Banten teh 3 kali hadiah. Horenganan aya kene. Nah, ieu keur carita Baduy dititipkeun ku Syekh Maulana Hasanuddin ke di akhir tetap gempur. Sebab di zaman kula moal kabur titipnya ka Syekh Maulana Yusuf. Syekh Maulana Yusuf titip datang ka kuari. Mata kolot mah heula urang mun ngomong engke mah urang bakal perang teh lain jeung luar negeri jeung Baduy. Dititipkeun
Mailot baheula ngomong beke perang jeung Baduy. Iraha mak engke urang Baduy ambalaya ka negara urang, ka daerah urang. Nyana mah ka dieu teh kadeuleuna dagang, kadeuleuna ka urang teh ndek babantu jeung sepadal mah nyana keur ningalian jalan ka mana kumaha akses-aksesna engke bakal perang jeung Baduy. Menang teh eleh mak menang urang kan loba jasa nu korban sebab ilmu pucuk umun da masih keneh datang ka ayeuna sanu berani dakwah ka Baduy. Hayo geura paling datang ke Citorek misalnya Ki Pudoli ya kuari dakwah ka Baduy ka ditu ka tengah-tengah negara Baduy. Hayo ka ditu geus Ki Pudoli ka ditu di dieu geura nyeun kuburan. Waktu bahagia itu dakwahan Baduy. Masya Allah. Anu 40 teh masih kene kan ayeuna eksis sama anu 40. Baduy pohara jasa eta anu keluar teu manut ka Maulana Hasanuddin ku Maulana Hasanuddin teh henteu digempur sebab keur ngabangun Kesultanan Banten ngan di bejaan bae jalanna dia luhur aya dihandap aya dihandap geus aya jalan ka Baduy jalan nu ka Baduy teh dihandap aneh mun ente teu percaya ente mawa linggis geura-geura paculan gue teh ayo mau ditanya ke gubernur ada apa ini saya mau membuktikan apa ini surahan kiai lu tak kiai yang gila ini ayo tak iya Banten cerita Banten mantak ketika ya huru hara di Jakarta dipakai kasih ente Banten sepakai kasih ilmu kadugalan Banten masih ayo nanti ilmu kadugalan Banten cenah kamari katembak kok payah tamah aku lain urang Banten tamah urang Saketi lain deh tuh Banten lu asli nama pohara ya Allah aya dua kerajaan zahirna teu nampak keluarga kerajaan batinna mah masih ayeuna aya dua sebab baheula mah saurang ngan kulantaran secara zahirna geus tumbang encan aya nu layak jadi raja sanajan aya kamari ge dipermasalahkeun tapi secara batin mah terus bae teu pere teu eureun datang ka ayeuna kerajaan Banten antek eksis sieun nu nyahueun ka Banten teh Belanda nu nyahueun ka Banten teh Inggris nu nyahueun ka Belanda teh Prancis nu nyahueun ka Banten teh ka Banten Prancis nu nyahueun ka Banten teh Portugis nu nyahueun ka Banten teh India nu nyahueun ka Banten teh Arab tuh termasuk Maroko campur tangan Banten tah nontak di dia teh aya Syekh Maghribi di Banten teh aya Patula Patali jeung Ibnu Battuta anu pernah jadi raja gila Banten tah ieu aya Baduy ieu mah keur caritakeun Baduy urang bae sakieu poharana komo Baduy Arab Baduy urang bae hese di tanganna zaman Pak Harto harita dek dibangun kan di zaman Pak Harto teh geus hampir jadi tita ku Pak Harto Pak Harto mah kan ngabangun teh lainna naon hiji masih bangsa Indonesia kedua aya di Banten deket ka Jakarta nomor katilu kan aya sababarahan eta dirinya kan eta pajakna urusanna kan perpajakan urusanna aset siap datang kan orang Baduy maka ditu menghadap Pak Harto langsung bangun ku dia umur dia aya di Cingiraing dia aduh enggak jadi sieun Pak Harto datang Baduy mah langsung ke Banten tah nu 40 teh ngutus ngan saurang doang mana Harto geus disebut Pak Harto mana Baduy bakos gitu dah bangun ku dia awas dia kuai atuh geus teu jadi zaman Pak Harto survei mah terus bae datang ke ayeuna ge terus zaman presiden kuari lamun kuari maksakeun diri misalnya Presiden Jokowi ka ditu atuh geus ngahiang Jokowi Baduy memang wah gitu Masya Allah kari eta Baduy urang we kos kitu atuh komo Baduy itu tangkalna makan di ditu Baduy tangkalna makan di ditu tangkalna mah di Baghdad tangkal Baduy teh di Timur Tengah ari eta Kangjeng Nabi Musa ngalawan Firaun teh kapan di naon kitu gara didukung ku Baduy ku sihir Baduy eta di ditu di Misra Baduy Mesir leuwih jahat batan Baduy Citorek macam sabaraha Baduy Mesir mah Masya Allah karim
ngaku pangeran segala kapan Firaun. Iblis pernah datang ke Firaun. Sahas ya Iblis naon ka dia ngobrol, ayo ngobrol naon kieu on kana aing di sorga haju Gusti Allah nyiptakeun Adam, aing tita sujud ka Adam, aing embung lantaran mulyaan aing batan Adam, putih daek sujud bae aing ka Adam, aing diusir di sorga ka dunya ka bumi. Ayo dengaron aya maneh mah kapan lain sujud deui men tadi sujudan, pan maneh mah men tadi sujudan ngaku pangeran. Emang dek naon gitu be sadis ya bener aing ge sabaraha angkat topi ka sia aing teh kuat ngalawan sia mah leuwih tibatan iblis sia mah gal ngomong sia agak sih pokoknya mah aing teh kabar kos gitu doang. Oh barang dek indi teh keke ulah ini teh jusikeun depan sia teh anak buah aing seri iblis pugunya ada di pangeran ke kunyana cak hata iblis teh cak hata iblis sia ge gaku pangeran nang ditai sia kunaon ngaku anak buah aing goblok sia teh jara ngobrol Firaun ngobrol di iblis emang teu meudang aing ngaku pangeran menang lah atuh sahabat yang ngaku pangeran mah wajar-wajar bae penting nyiptakeun langit jeung bumi eta pangeran cak Firaun ai atuh puguh rasaan cak Firaun pan aing mah teu nyiptakeun langit bumi oh masalah eta mah hak itu aya hak siap bae geusna ulah pikiran kos kitu penting bae sia mah ngaku pangeran selesai ngejatuh ke situ geus salaman nya geus tapi sia ulah jauh-jauh di aing oh alah tenang deh sih cak iblis iraha diperlukeun aing aya sambat ku sia di mana diperlukeun sambat ya tapi sambatna sing ada ulah sangaran naon ulah ngaran Abdul Qahar eta Muhammad geus aya teh di zaman Firaun teh ulah ngaran Abdul Jabbar eta ngaran Muhammad, ulah ngaran Abdul Basit eta ngaran Muhammad keneh, ulah ngaran tah sebab Kangjeng Nabi kan ngaranna beda-beda lamun di kalangan mukminin mukminat cara urang ngaranna Ahmad Muhammad, lamun di leuweung ngaranna Abdul Jabbar, lamun engke di langit ngaranna Abdul Qahar, lamun di langit ngaran Abdul Jabbar, lamun di 7 lapis langit ka ditu ngaranna Abdul Qudus, lamun di leuweung ngaranna Abdul Qahar. Eta Kangjeng Nabi mah ngaran teh beda loba tah mata jawara sok loba ge ngaranna. Siapa ngaran? Nama saya kalau di Tanjung Priuk Freddy. Oh iya betul. Kalau di kampung, nah kampung saya kan di Pasar Kemis, nama saya Mukmin. Mantap. Masya Allah. Kalau di sebelah sana, oh di Keramat Tunggak Jeffrey nama saya. Iya. Kalau di ini, kalau di apa namanya di negara saya itu jadi geng, nama saya Alek. Rupanya nama ngarananya. Iya, kalau di tempat riungan nama saya Fendi. Bajingan goblok. Eta Kangjeng Nabi ngaranna Masya Allah di laut kan tertera di sejarah di laut lauk nyebutna ka Kangjeng Nabi teh eta di leuweung hewan ka Kangjeng Nabi eta lamun di kalangan iblis di Kangjeng Nabi ngaranna eta lamun di langit ngaranna eta lamun di mukminin mukminat ngaranna ieu nu urang Muhammad Ahmad mantak di Quran ge Yasin, Toha, eta kan ngaran Kangjeng Nabi. Untuk di mana? Di ditu tuh, di Lauhil Mahfuz kebelah ditu. Kebelah mana? Belah ditu pokokna belah. Di Abdul Qudus ngaran eta, ieu Kangjeng Nabi. Ka mana bae ngaran Kangjeng Nabi eta? Lumantar ku iblis dibejat asal nyebutna sing hade mun nyambat pula sing hade ulah salah ngaran. Satu kasihan nyebutna Momondon.
ya Allah. Nah ieu diceritakeun Arab lain Arab Baduy. Al-Arab asyaddu kufran wa nifaqa wajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih. Pohara jasa kufurna pohara jasa nifakna jauh leuwih utama leuwih pantes kana teu jaho kana batasan-batasan naon anu diturunkeun ka Gusti Allah ka Rasul na ya teh teu nyaho kana hukum-hukum jeung teu nyaho kana syariat-syariat teu nyaho baduy mah hirup teu make aturannya nama Arab ngaranna teu make aturan nya nama eueuh haram eueuh halal eueuh hukum eueuh syariat di baduy mah masya Allah sakitu Allah geus nurunkeun ka Kangjeng Nabi diangkat jadi nabi diangkat jadi rasul baduy mah teu direungeun mun ditanya weh itu Muhammad geus diangkat jadi rasul saha Muhammad masih kena muliaan buhun murah urang boga buhun ulah percaya ke Muhammad jangan mau boga buhun kepalanya ngaranna buhun tidak harus kos gitu mungkin nama nyuguh tak ka buhunna di mana-mana buah geus buahan henteu meunang ngadar lamun can mawa ka buhun di mana panen teu meunang kunya dari panen bebeja heula ka buhun hasil panenna engke bere heula buhun karakjana pamajikanana dibangsongkeunna ka buhun besi buhun perlu bangga atuh buhunna perlu deui geus kitu da buhun eta kos kitu ngan teu sambarangan diangkat jadi buhun kudu boga kaistimewaan turun temurun wasiat kasata buhunna teh kos kitu numantak urang lamun deuk namu ka ditu tah bebeja heula ka buhuna aya tamu di mana ti anu sabaraha urang sa anu silakeun teh mun sakira ulah aya hitung-hitunganana nya di deuleu heula di parimbon teu saha ngaranna pepen ulah bahaya tah mah emang kudu harus itu atuh lauk teh ulah teu aman cenah mah lain naon eta bae bararea kabeh atuh buah biasa-biasa cenah mah atuh sadar mah hiji malingna bisa sial dah buhun bisa aja sa aduh aya aturan hebat tentang hitung-hitung na buhun percis jasa percis teu meleset teu nah iya baheula teh di bejaan Muhammad geus aya Muhammad geus dianggap jadi nabi bahkan jadi rasul Muhammad hebatan buhun urang tah nya nama wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih leuwih patut teu nyaho kana aturan-aturan hukum nu diturunkeun ku Gusti Allah ka rasulna yane ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu make aturannya nama mun hayang teh mah manuk kunyana dipanah raga kumaha hayangnya bae dek di dahar akah dek di dahar asa kumahanya nabe awewe kumahanya nabe hukum aturannya aturan nama aturan tina wiwitan ya buhun tah diatur ku buhun segala rupanya nama boga aturanna ti buhun lain ti Kangjeng Nabi melalui Al-Qur'an lain anti Al-Qur'an aya horeganan dina Al-Qur'an teh caritaan baduy aya caritaan lain mantap kurang kan lain cicing di Arab jelas aya Arab Baduy cak Allah bisi sia aya nyao gambaran Baduy teu kudu ka Arab tuh ka Citorek ka ditu deuleu ku sia orang Citorek Baduy di baheula geus diberantas ku Syekh Syarif Hidayatullah melalui Syekh Maulana Hasanuddin Batang tetepnya nama agama kami agama wiwitan eueuh deui nabi kecuali Adam titik sakitu bae kuari ge nama nabi Adam geus we Adam mah tilok salat atuh teu tahu salat Adam teh tilok geus we Adam mah tilok make baju teu tahu make baju Kangjeng Nabi Adam mah pan baheula teh teu make gelas ulah make gelas urang kitu teh batok teu aya di Baduy mah gelas piring nu kaskari teh aya bangsa listrik kos kadari teu aya nya mah geus lampu gitu menang make minyak teu meunang obor we teu meunang make nu bagus-bagus teu obor we asli dah
minyak lagi menang nyokotin na tangkal minyak aya tangkal minyak Ciminyak tangkal minyak baheula mantap kayak lembur Ciminyak aya hiji tangkal di Lampung baheula mah anu menghasilkan eta teh naon karena minyak cairna eta teh lamun dibeulem ku urang dibeulem hurung tah aya Ciminyak di Baduy menghasilkan minyak hiji tangkal ngaranna tangkal minyak bengeus tah cokot asikeun kana kapaskeun gitu beulem hurung. Masya Allah orang cerita Baduy bagi orang teh horenganan eta tah teu kudu ka Arab cek Gusti Allah baca ku sia tah Citorek Baduyna teh telusuri sia ka ditu urang lamun dek nangtangan Baduy urang dikabalinger sorangan kurang-kurang ilmuna pernah aya jelema Baduy keluar di dinya Baduy asli keluar saenggeusna keluar di dinya incuna tah diberi hidayah ku Gusti Allah jana embung balik deui ka ditu masantren anak Baduy terus ke Cianjur ke Sukabumi di Banten termasuk nah baliknya ka ditu alhamdulillah ilmu dikuasai kunyana ilmu syariat dikuasai ilmu kadugalan ada yang sedang nya aing sakieu mah di kalawan Baduy nya berangkat nya mulai ngaji di daerah handap heula tah teu lila berangkat nya ende ka Baduy ka ditu de jihad fisabilillah karak datang doang geus kanyahoan ditunjuk doang tunjuk masih kena ngabageut KDP menghadap ka dieu sat ngan dicekel doang gitu ngan dikitukeun doang tah leungeunna ilmu sia can wayah cak buhunna enduk berantem jeung aing tak ngagoler pae datang ka ayeuna dikubur dizarahat itu sebabnya jihad bisa dibilang tuh atau kamu modal sih ya sih banget tak kudu dikirim tak kudu kubuhun ku incu buhun tak kudu ditepak tak kudu ditiup dong langsung oleng iya dek nyaritakeun ilmu kadugalan naon buhun naon karang-karana Baduy eta teh can lila eta teh encan sekitar encan aya 20 tahunan kejadian eta warga dikubur di zaran anu nyahoeun mata penduduk-penduduk dinya lantaran nyana eta perang sabilillah tapi nyana ngomong memeh bae lanjutkeun ieu jihad lantaran kula nya geus caritakeun nyana kaayaan kadugalan sihir-sihirna jeung permainan-permainan bad nyana asli urang dinya temah itu mejana padahal mah hizib geus dikuasai ku nyana hizib Nasor aya di nyana hizib Rifai aya di nyana hizib Sepi aya di nyana hizib Pendi aya di nyana eta tah nu mawa bahaya mah eta aduh bentuk boga eta mah menang beureun nyana eta naas tah boga kos itu tah hizib ya Allah ya Rabb tuh ya cerita Baduy emang teu aya gitu anu berjuang sabaraha kiai anu berjuang loh baheula kapan ti Maroko teh diutus ka Jawa Tengah ka Jawa Timur diutus ka Banten paeh di Banten kiai ti Maroko anu hebat jasa dikalawan Banten memeh sebola sana di paeh Baduy mah lain lalagaan ilmuna dah panjana malah hiber teh satungtung deuleu satungtung 45 nyobaan di dituna teh 45 tak dat hiber Baduy ilmu pucukumun eta nu bakal perang jeung urang nah ieu keur carita lain nek caritakeun etana nek caritakeun teh di urang bae Baduy sakitu takomo itu mah tangkalna itu mah tangkal Baduy pahara jasa nu leulitikan ieu sakeliling Baduy nu aya di urang bae nu lain urang Baduyna sakitu dugalana ye tu kobo itu gila ya al-a'raf wa syaddu kufra wa nifaqa wa ajdaru Allah ya'lamu hududa ma anzalallah ala rasulih wallahu alimun hakim. Gusti kok bisa kos kitu sih ulah nanya ka aing cak kalau sia mah sia bae cak aing mah uninya makhluk aing janangieun aing jang kekuatan iman sia jang kekuatan keyakinan sia aing nyieun bentuk manusia beda-beda
aing yen karakter manusia beda-beda, aing yen perwatakan manusia beda-beda, geus ulah nyaritakeun naon aing leuwih nyaho janang yen aing cek Gusti Allah. Je hakimun pisan aing bijaksana dina jijeunan aing terhadap baduy. Tempo ku sia jadikeun itibar sia bener hirup cek Gusti Allah. Nang aing leuwih nyaho, aing leuwih bijaksana. Urusan nyana jeung aing utama urusan aing. Deuk kanarakakeun, deuk kumakeun urusan aing. Ngan sia mah tah Muhammad diturunkeun ku aing jadi rasul. Geus datang ka mana keyakinan sia ka Muhammad. Tuh, urang ulah nyaritakeun ku ari baduy di Citorek. Ulah nyaritakeun baduy di Ciminyak, ulah nyaritakeun baduy di urang. Urang bae geus datang ka mana ku ari puyang-puyang amat nyaritakeun baduy. Urang ngalamun betul nya baduy karunya amat pugu urang lagi pinarakaeun ngarunyaan ke batur pugu sorangan kitu leumeun tak eta kan nu salah mah tah kos urang ngalaya dan maot urang boga pikiran sedih amat nya kuna jawara cek nya teh aduh emang urang nya mah tukang mabok ajo nya mah tukang zina tukang main aduh aing mah sedih amat ceurik nya teh kunaon jeung cerika di itu can karuhannya nama urusan jeung Allah aing maneh osok getol salat tilok gitu kamari puasa di Ramadan henteu Gusti Allah aya teh motor teh nu kamari leungit ku aing atuh kunaon yang cerikan si itu tuh siapa aing nu bener teu nah urang geus kos kitu bae geus teh urusan baduy mah jang itibar aya di unggal negara di Amerika aya baduy naon coba ngaranna mun di Amerika naon baduy teh naon Indian eta kan baduy sarua bae nya mah teh nyaho kan lain Indian udah jelaskeun bae nya mah dokter jeung dokter beda akur lain pamajikan jeung majikan lain ieu ge India jeung Indian lain tah kudu jelaskeun kitu bae jeung urang kampung mah tah ieu atuh batur teh saraho tolong di Amerika aya baduyan kemudian atau aya nama di Belanda aya baduyan Belanda aya salah istilahna tah aya begitu dibaca di sejarah aya baduyan Belanda pohara lu jahat baduy teh terus di urang aya baduy Arab al-Arabu asyaddu kufra wa nifaqa tetap aya baduyan bae nah urang berjuang ku ari di lembur urang ya di lembur urang leletikana balik masantren kemudian orang nyen pondok haju ngabangun eta mulai aya babaduyan lah budak segala Quran lah hadis lah padahal mah nyana Islam kene babaduyan ngaranna mulai leletikan terus nejehan bae eta naon kakuatan urang dek dicoba ku Allah mun eueuh nu kituan atuh moal kaya hoat je urang nyaritakeun Gus Dur nu ngomongkeun ka Gus Dur teh ambalaya tapi sikap Gus Durna kumaha terhadap ka nu ngomongkeun urang nyaritakeun Habib Lutfi sakitu poharana tapi lamun urang nelusurin anu teu resepeun ka Habib Lutfi ambalaya tapi sikap Habib Lutfi ka jelema nu teu resepeun kumaha urang makan ka karak beja doang heuh sia nya memang ulah tuh si anu teu gregeteun ka nu bener tah je masyaallah juga aing mah resepeun teu resepeun nya nama deuk dikubakeun ku sia aya teluh di mana teluh mulai orang ngatu kan jadi kiai kalau kos gitu mah jadi kiai mah itu menyana tersebut tama resep urusan nyana aing mah resep dipake ka resep sakit dipake ka resep sakit aing ngende ka Allah we jeung bekal aing sabodo urusan batur eta kan ninahin ka teh ninahin eta tetangga eta sakitu deuketna ge jangan ngajebian bae ka maneh atukeun bae eta urusan nyana ngajebian urusannya tuh aing maing yang ke di akhirat lagi meureun misah tempatna nu ngajebian mah meureun di ditu bener nu resep matu jeung di dieu tapan dulu eta mah adi sorangan ku adi sorangan eta teu resep iya tukeun bae teu masalah aing maing we jeung Gusti Allah pugu aing ngabebener diri aing ge ka Gusti kajeun tetep bae sejuta kalinya da teu resepeun adi aing ka aing mah resep bae kan ngirahan ka urang lagi adi sorangan kunya pararanas boro-boro batur adi sorangan gitu kusia daek sia ku aing manusia ku aing dititah aya naon itu tah ku aing dibere duit 5 juta kunaon tikem habek pan teu dah teu urang di tuh kiai eta kiai kamari teh pan aya tamu dinya aju leungit motorna kapan heueuh
eta mah menghina ke penghinaan ka kiai nyaho yang mendek dihina dek mendek sabar kieu bae kula nyaho ka jelemana eta kubata lamun kula dibiakeun mah geus bunuh bae jelemana nyaho kula. Nah meureun usahanya na di dieu usaha jelema kan beda-beda. Aya anu di perumahan, anu di kantor, anu di pasar, aya anu berkat beta kan usaha keneh ngaranna kan. Aya anu maling motor kajen lah nya namun datang kadinya meureun pikiranana keun beja hitung-hitung akhirna mangke di akhirat kan ngeunaheun ka urang. Eta kiai ngaranna. Ieu mah kiai hajo ngomporan. Beda doang kiai. Pan kiai eta kamari milih nomor sabaraha nomor hiji. Eta papan eta mah dulur milih nomor 2 gitu. Oh si aja sok goblok jasa tah. Hargaan jasa kain, masya Allah jasa nggak saya moal didatangan tayang datang moal yang budak batu yang bagus kiai sih kos gitu kan kiai mana nggak kiai milih nomor aja itu nomor 2 atuh demokrasi lah masalah jaku lagi di nomor hiji kiai mangan sekadar diberi duit aja tadi kiai kok sebener orang oplok bicara lain bicara kebangsaan tapi bicara duit aja tak oplok. Namun bicara kebangsaan mati makir gak bobotohan we jaya negara urang ayo pemimpin itu kan hese menurut pemikiran kula macam meureunnan ieu nu bagus adapun batur boga penilaian lain atuh henteu bendun henteu kula maja batur nu jadi presiden ge jadi wakilna atuh ngari masa kadar ngabobotohan we adapun perbedaan eta mah demokrasi anu jadina nomor 1 nomor 2 teu sarua baja urang mah tetep bae rakyat-rakyat keneh tingis kan kadang nginahin kah nomor hiji datang nomor 2 datang nomor 3 datang nomor 4 datang lo batin emang ada terus ya nah etalah tidak jadi usahakan kurang tidak ulaya komplotan mana hiji bet komplotan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ialah al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa selanjutnya wa minal a'rab wallahu a'lam.